Iya Sep, aya jelema mah kudu kos pion. Pion iya ajenting maju na salengka-salengka, tapi itu pernah mundur. Maju terus, ajenting lempang nangan salengka-salengka, tapi lamun geus nepi ka hareup bisa jadi seter berkuasa. Bener Kri, pion iya aya filosofina, aya makna di jerona. Mun jadi jelema leutik kudu berjuang ti nol. Iya tadi TRT tilu geus memenuhi batas aman Pak, tapi nu RT 4 masih kurang saeutik. Kurang sabaraha emang. Kedeung Pak urang tempoh heula. Iya target jeung RT 4 kurang 30 DPT Pak. Lamun biasa mah anggeuskeun teh ayeuna nya. Oh heuh Pak, siap. Keisukan tinggal belusukan kalau merusak bolanya. Oh heuh Pak, nya siap. Ari Mang Asep, Mang Rohman, aja Mang Ajum. Kunaon sih ayeuna sarpatanya? Aduh, eta mangan ukur masalah sepele Sep. Ngan ukur beda pilihan doang calon presiden. Mang Asep nomor hiji, Mang Rohman nomor 2, Mang Ajum nomor 3. Kan gitu doang. Sepele kan? Berarti bener, cek ka Aris. Aya 3 jelema anu logikana terganggu. Nu hiji anu keur jatuh cinta. Kadua anu fanatik ka pemilihan presiden. Lah, terus anu katilu naon Sep? Nu katilu pendukungna Mamah Len 10. Wah, kayak gitu masih ngece aing Sep. Aing maneh nasib lain nu gawe di Delta. Heeh, kunaon emang? Aing maneh umur maneh sabaraha ayeuna Sep? 25 Cem. 25. Lah maneh Kri pendukung Mamah Len 10 umur maneh sabaraha? Kurang karak 18 jam. Lah cocok iya. Berarti maneh Kri jeung si Nasep geus termasuk ka daftar DPT. DPT itu naon sih Sep? Teuing. Hari DPT naon Cem? DPT teh daftar pemilihan tetap. Tah, maneh jeung si Mukring geus termasuk ka DPT eta. DPT teh Kri, daftar pemilih tetap. Maksudna kieu cuy. Pemilu ayeuna marane geus bisa nyoblos. Gitu. Ngomong-ngomong, pemilihan anggota DPRD tahun ayeuna maneh rek milih saha marane? Ya rahasia lah Cem. Yang penting mah aing teu golput. Halah, segala rahasia-rahasiaan maneh. Aing ngaran asli maneh saha Sep? Nasib Saiful. Nasep Saipul. Aing maneh saha ngaran asli maneh? Kri. Urang mah Mukri Sudarso. Cem. Segala mentang ngaran asli, eta naon sih? Geus, tenang wae. Iya, maneh marane aya titipan di Bapak Mahmud anggota, calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Iya aya titipan berupa duit. Ieu kumaha ditarima wae heuh. Ya. Tarima wae nya. Tapi engke marane nyoblos Bapak Mahmudnya. Coblos pas pecina, lamun teu pas irungna. Jam, urang nyoblos lain semata-mata karena duit. Ya kan Sep? Setuju. Orang-orang mah Cem milih pemimpin anu jujur, anu bager. Lain tina duit kos kieu. Halah, ieu marane dibeli rezeki, malah ceramah. Yang geus ayeuna mah eta duit maneh dipake ulin, pake jajan,
eh rek dipakai depo ke terserah. Nu penting ge pas waktu nyoblos mana nyoblos Bapak Mahmud. Oke? Bersama Bapak Mahmud, pokoknya mah rakyat-rakyat khususnya para janda bakal sejahtera. Yang ge satunya urang ngarek ngalanjutkeun ngarek nyangan DPT nu lain. Kadang cem. Mendingan orang nge-vlog heula. Orang nge-vlog heula. Ya, siapnya. Halo sadulur kabeh. Oke, ayeuna orang bersama siapa ini ya? Bersama Tacem. Nah, orang jeung si Mukri tas dibere duit. Bisa cem. Di Bapak Mahmud, bersama Bapak Mahmud, rakyat bakal sejahtera. Oke, sudah ya guys. Enggak, Sep. Pokoknya nama engke maneh lah misalkan ngupload video nu tadi kayak ulah potek urang Mau di-upload ku anjing. Nah, terus rek dikumahakeun Sep mau di-upload. Dek dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu. Bawaslu, Sep. Eta maksudna. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Iya, ngaranna bentuk kecurangan, Cem. Politik duit mencederai demokrasi. Kumaha ieu euy? Urang ngaleungit ya. Iya budak, kita ngebagikan duit, malah molor. Woi. Naon, Pak? Kumaha kita ngebagikan duitnya malah hees. Hampura Pak kasarian euy. Aduh, gagal ya orang. Sieun urang Pak teu sanggup Pak ngabagikeun kitu mah euy. Dilaporkeun ka Bawaslu. Saha nu wanian ngalaporkan? Si eta si Nasib jeung si Mukri euy. Urang teu sanggup Pak ngabagikeun nu ka kitu mah Pak euy. Dilaporkeun ka Bawaslu. Hasilna Pak. Urang arek mundur Pak di kadar Bapak euy ari kieu mah. Aduh, gagal tuh aing jadi anggota DPRD teh. Aduh. Iya guys, jangan kau merusak mimpi bangsa ini dengan serangan fajarmu. Karena demokrasi yang sehat akan melahirkan tantangan negara yang sehat. Bener, Cem? Bener. Merdeka. Merdeka. Pilih nomor 2. Kesuksesan. Di jerona mun jadi Action. bener Kri. Pion ieu aya maknana, aya filosofina di jero. Oh, anjing. Di jerona. Geus kudu berproses. Gagal. Action. Kudu bertahap, kudu berproses, ulah curang. Ulah ngalanggar undang-undang. Ayo, terus. Kela. Oh, seueuan sinyalna euy. Teu nepi sinyalna. DPT itu naon sih, Sep? DPT naon, Kri? Kri. DPT teh pemilihan daftar tetap. Daftar pemilihan tetap. Salah berarti ya. Orang yang dengan jangan kau merusak kayak jadi meja kereta. Jangan kau merusak mimpi bangsa ini dengan sangat Oke. Cepat mandan lagi. Cepat mandan nenduna. Apa sih? Gedeng. Bahan apa? Oh. Jangan kau merusak mimpi bangsa ini dengan serangan fajarmu. Karena demokrasi yang sehat akan melahirkan tatanan bangsa yang sehat. Itu kan? Ulangi deh. Kajian lah. Kajian teh global oke. Oh, aing capek ge. Eta bener tuh, Cem. Bener. Merdeka. Gitu. Jangan kau merusak mimpi bangsa ini dengan serangan fajarmu. Karena
Aduh. Demokrasi yang sehat akan melahirkan tatanan negara yang sehat. Bener, Cem? Bener. Merdeka. Merdeka. Pilih nomor 2. Wek, gitu ya, nomor 2 teh wek. yes gitu.